Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Mangga urang keureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka tina perkara kardun deuk terus disusud ka Jakarta. Ngan bae hal ieu teh kawasna hese naker kapanggihna. Eukeur mah teu puguh alamatna. Turug-turug natanyakeun ngaran kardun di Jakarta mah moal oge anu nyahoeun. Puguh ngaranna geus diganti jadi Bangkili. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana waktu rombongan polisi kasagaranten teh Sudrajat mah sabatur-batur ke jongjon we ngaropi di jongko cikopi bari ngadagoan beurang. Maksudna mah peuting harita teh Sudrajat dek balik nyorangan numpang kana truk ngan teu karempugan ku Karim. Bungeun ditinggalkeun sosoranganan di Sukabumi lantaran mun Sudrajat indit Bangkili oge dek bareng milu. Tong mulai ayeuna tuh Den. Sanu uninga di luar kota aya penjagaan. Margi tangtos. Kajan tenam nembe teh bekas teras disusud ku polisi. Dina ngahalang-halangna teh Karim bari jeung sieunnan. Dicaritaan gitu teh Sudrajat terus ngahulang. Memang pok-pokan Karim teh kahartieun pisan. Pihak polisi ayeuna teh geus tangtu moal cicingkeun. Kukituna maksudna deuk balik ka Jakarta teh kapaksa dibatalkeun. Bener ari ngarasa bingung namah lain lumayan. Mangkaning nyang hareupan poe Senen manehna kudu asup deui digawe. Tapi nya eta kasalamatan dirina nu leuwih dipentingkeun. Ieu sababna nu matak terus bae cicing. Tambah kesel heg manehna ngoloyong ka jongko cikopi ngahaneutan beuteung. Geus ngarasa tunduh kakara nyampeurkeun deui mobil. Kacat bae unggah anu satuluyna ngagoledag dina jok tukang. Bangkili katut Karim nya kitu keneh nyegrek di hareup bari diuk. Teu burung we ngagebrak da puguh capek jeung tunduh. Isukna tacan oge panon poe maletek tiluanana geus harudang ukur gigisik we ngabersihan nu narapel dina panon. Terus bae ting koloyong deui kana jongko cikopi. Ngeusian heula beuteung ku roti garembol jeung cikopi panas. Geus rada beray-berayan kakara Karim kadua Bangkili papay-papayan neangan tukang tambal ban mobil.
Kabeneran manggih. Aya 2-3 malah tukang tambal ban teh. Ku kitu teh mah. Daerah yang hareupan jalan raya, mobil-mobil teh ting baliur taya petotna. Sabot Bang Kiri jeung Karim Arindit tambah kesel. Sudrajat heg kukurilingan. Tapi nya kitu. Parona mah bari culang cileung. Ngaran-ngaran nu boga dosa. Teu suda-suda tina kahariwang, teu sepi-sepi tina karisi. Keur kitu analanggeor teh tigang aya nu bijil. Nu tayalian Sumarni. Deuk meuli roti kajongko cikopi. Ogo we. Tumerapna ka Sudrajat matak ngadatangkeun moho nenjo. Mireungeuh nu lenjang langkonyang ngabogaan daya panangtang. Sumarni nya kitu keneh. Mireungeuh Arjuna lulungu neuteup teh. Kumanehna di ayonan bari ngebrehkeun lelewa nu matak giung. Mat imut runat-rindat bari tepetot ucad aced. Nepi ka sendalna ngajetruk kana batu. Puguh soca dipake balanya. Ma. Sumarni ngajerit dipengkek. Bari badana ngegaleong deuk labuh. Kasempetan hade pikeun Sudrajat. Sakilatna keur manehna luncat nyamber cangkeng nu geulis. Hasil oge Sumarni teh teu tulus ngagebru. Alah. Hatur nuhun. Sumarni kontan nganuhunkeun. Gelenyu ngebrehkeun mamanis. Anu kareueut alhabatan madu. Ogo we. Tumerapna ka Sudrajat nu leumpeuh Yuni. Meh-mehan kajeprot panah asmara. Sawangsuna eulis. Teu kedah nganuhunkeun. Memang sawajibna kedah tulung tinulungan. Sudrajat kaos nu heueuh we taya pangarahan. Dikitukeun teh Sumarni teu nyarita deui. Minangka ngajawabna ukur ngagilerkeun panonna we nu ditungtungan ku ngaliweuna 2 bibir ngebrehkeun imut ngagelenyu nu matag muragkeun jajantung. Sanes bade angkat ka mana atuh nu geulis teh. Sudrajat satuluyna nanyakeun. Eta bade mese roti kangopun biang. Sumuhun dupi bumi paling mana gitu. Sudrajat terus nalengteng. Baku nama supaya bisa leuwih lila padeuleum beungeut ngadupan neuteub. Eta ti palih dinya. Sumarni bari nunjuk. Tebih? Caket. Dupi salira geuning sapertos urang dieu. Sumarni saterusna nanyakeun. Tong nyebot salira atuh. Nyebat mangkang we da moal bohak manawi. Sudrajat ngahehe. Hatena beuki nyongsrog we hayang terus wawuh. Moal isin kitu disebat mangkang ku urang kampung. Sumarni nu memang nawanter manehna kalah ka ngalayanan bari nyikikik. Duh, taya bayana eulis. Paling-paling oge eulis panginten nu ngaraos lingsemnya. Sudrajat beuki wani. Taya panginten Marni mah. Sumarni ngalingep bari ngabalenyeh. Neng Marni jenengan teh. Sumuhun. Leres nama Sumarni. Dupi engkang. Leresnya teu acan ngenalkeun. Sudrajat bari solongkrong we ngasongkeun leungeun. Pok manehna ngabejakeun ngaran. Dupi manglihang. Di mana gitu engkang teh? Engkang teh di Bogor. Bade ka Cianjur. Teu ku hanteu ari beredag teh ban mobil bitu.
Sudrajat bari nunjuk karena mobil. Tematak era lantaran mobil Karim teh potongan anak sedan. Tadi gitu enjing-enjing. Wengi satadi nama mios wengi-wengi teh supados rine. Hari ieu ngadon ngarandapan musibat. Namung nya aya saya nawe geuning papendak sareng eulis. Sudrajat asa beugi kumasep. Alangah elengeh sengar sengir. Teu beda we ti kuda jalu neuleu kuda bikang. Jaba sungut nama bari jeung terus kumetap sagala. Janten ayeuna teh bari ka Cianjur gitu engkang teh. Sumarni terus ngajak ngadongeng. Kana deuk meuli roti mah jadi les we kapopohokeun. Leres bade aya kaperyogian perkawis padamelan. Sudrajat teu kirim-kirim ngabohong. Saya nama atuling heula we karorompok da caket ieu. Mangga. Moal nyesel gitu tuang ibu. Sudrajat hariput diajakan komo. Dina heunteuna oge. Geus aya maksud deuk nganjang. Sugan we atuh bisa kalaksanakeun kapalupuh nangtung. Kanca dangu sadayana sedengkeun Ibu Juleha nu harita keur ngadadago bari nyang hareupan cisusu panas. Lain deui gregeteunana lantaran Sumarni terus ngampleng. Lantaran ai biasana mah tara lila meuli roti teh karikop tur haraneut keneh. Ngalantaran ka tukang cikopi teh subuh keneh naker. Lantaran didago-dago tetap lebeng. Akhirna Ibu Juleha bijil oge kacurigaan. Sok sieun Sumarni kumaonam. Begituna sanggeus karuhan nu jadi anak teu embol-embol, leos bae Ibu Juleha indit nyusulan. Ari breh teh paingan didago-dago ti lewo da geuning kasampak teh keur ngobrol. Sabrehan mah make deuk nyewot. Tapi barang red ka Sudrajat nu sakitu gandangna. Ibu Juleha ngagentak nyampeurkeun, ngebrehkeun bubuden anu bear marahmai. Ini ibu. Roti teh acan meser bu, ka bujung ieu papendak. Sareng rerencangan. Saurna teh ieu mobilna mogok. Sumarni gancang popoyan. Ngarah pianel. Rerencangan mardi ieu teh. Bubuden Ibu Juleha beuki marahmai. Sumohon bu. Anjeunna teh bade ka Cianjur. Ai. Nah atuh teu diajakan ka bumi ku Marni teh. Kan itu atuh aden. Tali ka saung butut. Ibu Juleha galehge. Mohon mangga bu. Sudrajat bari nyolongkrong munjungan. Sedengkeun Sumarni terus we ngadareg-deg ka tukang cikopi. Geus kitu mah teu talangke deui bring bae tiluanana arindit ti dinya. Datang ka imah. Terus bae Ibu Juleha keprek-keprek ngahormat semah bari aya pangarahan. Sugan bae Sumarni teh bisa kauntun tipung ka Sudrajat. Keur mah ngora rupa pantes kabogana geus teu kudu disangsrikeun deui. Dangdananana perlente bari jeung momobilan sagala. Sakurang-kurangna jelema kaya, bari jeung bener. Kitu pamikirna Ibu Juleha harita. Nu ngobrol beuki uplek kasempetan hade. Ngajak ku Ibu Juleha teu digamahan. Ku kituna dina waktu nu sakedeung oge ujug-ujug dalit we. Malah saterusna mah bari dipirig ku tepak toel. Itu ani ieu wanter geus taya regag rumegag deui ngarempak paharaman.
Kanca dangu sadayana nu akhirna Sudrajat jadi kaceot bener-bener. Manehna geus giung nya ku Sumarni nepi ka ngedalkeun ucap moal buru-buru ini harita. Dadakuna mah rada nyeri awak lantaran peuting kurang sare. Pikeun Ibu Julaiha jeung Sumarni mah lain deui ngarasa guligah bungahna. Puguh kitu pisan maksudna oge hayang bisa ngabandang Sudrajat. Lantaran bisi bangkili arep-arepeun Sudrajat nyelang heula indit baku nama deuk dibadamian supaya Karim terus balik ke Jakarta perkara sewaan mobil kumanehna deuk dibayar sakuma mistina. Dina deuk nabadami pikeun Karimah leuwih atoh we nu aya lantaran bisa tereh-tereh balik bari teu gaplah aya keur setor kadunungan. Bisi dipangloh telat mah kumaha we moal kakurangan akal. Ngan bangkili ku Sudrajat can waka meunang balik. Bakuna mah pikeun batur keung bisi aya naon-naon. Lantaran maksudna Sudrajat sajabana ti kapincut ku Sumarni teh oge ngarasa kabongroy ku kaayaanana Ibu Julaiha. Bisi bae teu bisa diakalan ku jalan lemes ngajalankeun kakasaran oge taya halanganana rana ieu. Saeutik oge manehna teu mikirkeun yen lamun laksana ngahiji jeung Sumarni raja kaya Ibu Julaiha teh moal kasaha diragragna. Puguh anakna teh ngan hiji-hijina nyaeta Sumarni. Beres babadamian oge sanggeusna beres ngadangdanan mobil bring arinit ka imah Ibu Julaiha. Kahiji sina dalar heula atuh kaduana dina masrahkeun duit ka Karim teh deuk dihareupeun Ibu Julaiha supaya kepuji loba duit moal disebutkeun sewaan mobil paling-paling meresen supaya disebut jelema royal. Sanggeus rengse dalaharna masih keneh ngariung pok bae Sudrajat nyarita ka Karim supaya indit nyorangan. Keur bekalna golosor bae duit ribuan sababaraha lambar teh dibikeun ka Karim. Pokna mah bisi aya kaperluan. Bener we kumireungeunna kalakuan Sudrajat kitu teh. Ibu Julaiha mah ujug-ujug teug bae boga sangkaan yen Sudrajat teh bener-bener jelema beunghar. Atuh Sumarni nya kitu keneh. Asa untung kabina-bina boga pisalakieun teh loba duitna. Teu tarangke deui harita keneh oge Karim terus we indit dianterkeun ku bangkili nepi ka jalan. Sedengkeun Sudrajat mah goredag we dipernahkeun di kamar Sumarni. Bari teu asa-asa menta dipencetan. Puguh tadi oge kapan dadakuna mah nyeri awak. Munasabah upama ayeuna manehna menta dipencetan teh. Kedah ka tukang pijet atuh Kang. Sumarni bari gek si dengdang sisi ranjang. Dupi eulis teu kersa kitu. Sudrajat ngareret ragamang leungeun katuhuna kana cangkeng Sumarni. Wah niso teh manehna kitu peta dumeh mireungeun Sumarni nu sakitu lindeukna. Malah beunang disebutkeun Sumarni sorangan anu ngajalanan supaya dipiwani. Katurug-turug deui nitenan sikepna Ibu Julaiha siga nu ngantep. Malah beunang disebutkeun ngahucuhkeunaker jajawuheun ngahulag ngageuing kanu jadi anak supaya ulah wantar teuing ka lalaki. Anas teu kersa memilih teu karaos we. Margi da abdi mah atur sanes ahlina. Benten deui upami dipeuseulhan ku tukang pijet. Sumarni ngagadeud bari ngadilak. Dilak oge ieu mah dilak panantang geungeut. Gadeudna gadeudeuh nu matak nimbulkeun Sudrajat beuki kalanjung uyang payengan teu beda we tinu katerap panyakit 7 kuriling. Belah babarian punung atuh nung.
engkang mah salesna sanes butuh-butuh teuing ku dipeuselan. Sudrajat ngahehe seri maur bari sorana oge ngadadak jadi haros-hos. Seret cangkeng Sumarni ditarik. Sumarni ngesod ngadegetan ngebrehkeun lalewa nu taya regag rumegag deui. Ku kitu teh mah kuda mah geus lain mangrupa ajaran deui, geus ngabogaan pangalaman. Yanten butuh kunaon gitu engkang teh. Sumarni api-api nu balilu, tapi ari beungeut mah kawas anu heueuh we make baluar balieur dumeh Sudrajat harita teh cengkat tina ngagolerna. Kang mah butuh ku Neng. Sora Sudrajat beuki jero. Bari galasar we leungeun kencana nyasar punduk. Ret ditarik lalaunan. Geus kitu heg Sumarni sina ngalageday. Diteukeun lalaunan kana kasur. Sedengkeun ari Sudrajat ngagurinjal hudang. Nung Sudrajat ngaharewos bari nompokeun beungeutna. Kah, Sumarni nembalanana siga nu geus suda tenaga. Keuyeub bibir panona ngalingkup semu-semu nu tunduh. Bibirna nu amucuy semu-semu nu baseuh. Lalaunan engab jiga nu deuk nyarita tapi teu pok. Eta sanggem engkang bieu. Kumaha teu kabotan? ulang tinande engkang. Mung naon eulis? Teu kenging ayeuna atuh. Sudrajat bari ngarangkul. Disangkana Sumarni teh tahan harga. Tapi ayeuna mah Sumarni teh bener-bener kawas nu ngoretkeun dirina. Lain tahan harga teuing ngan manehna kacida ngarasa paureunana. Geus kalaksanakeun mah saanu nyaho upama Sudrajat terus ngabalecet. Mangkaning ari maksudna mah Sudrajat teh kudu laksana kapisalaki. Begitu narikat Sumarni ngagurinjal maksudna deuk hudang. Rokaya Sudrajat geus sadia pikeun ngagagalkeunana. Tapi sanajan kitu Sumarni meta satekah pola. Sudrajat keukeuh maksa. Nu akhirna di luhur ranjang teh brag-brug jiga nu galungan. Sora ranjang jadi rereketan siga anu dieuneuk-euneuk. Geus puguh angel jeung guguling mah paburantak ka irik. Nya kitu deui sepre jadi ngalumuruk aut-autan. Teuing kumaha kajadian saterusna ngan nu tetela nu brag-brug teh jadi eureun. Oge mun hantem didedengekeun nu kadenge ayeuna mah ukur renghapna napas teu beda we tinu ngahegak patemalan. Itu ieu bangun nu keur naranjak nyurang tanjakan nu kacida netakna. Ganja dangu sadayana ti heula geus disabit yen samiun teh kungsi nganjang ka Salim ka Gunung Puyuh. Atuh kabeh deunageunana manehna ngurunyung deui nyaeta sanggeus kajadian Imas aya nu ngiwat. Sajabana ti nganjang biasa ka kawawuhan oge dumeh aya bejana bumi pasoma kaasupan bangsat. Ku kitu teh mah teu bisa dibuni-buni. Komo deui ieu aya paribasana. Cenah beja mah harusna alah batan goong. Minangkana mah nyanggakeun panglayad. Atuh dina deukna ngawangkong jeung Salim, bakuna mah nyaritakeun nu kakara-karandapanana. Teu wudu samiun nepi ka ngahuleng salila-lila. Truk-trek gogodeg, ngebrehkeun kakaget anu pohara.
Bari panyangkana ujuk-ujuk musir we ka Ibu Julaiha puguh natrak jalana. Kagituna geus bisa dipastikan moal salah deui ieu teh pokalna Ibu Julaiha nu memangna terus-terusan ngandung kaceuceub ka pihakna Iwan. Geura we ti heula salim ditandasa kapan pokalna Ibu Julaiha atuh satuluyna kapan kamanehna oge kungsi ngurihit malah dipaketanyakan cenah daek dikawin asal bisa ngarogah heula Iwan atawa Imas. Antukna ngaleok kana kajadian-kajadian nu karandapan ku manehna pribadi. Dua kali pisan aya nu deuk nandasa. Sakali di Sukaraja, kadua kalina di Jalan Gunung Puyuh. Atuh upama seug dirarampa disaluyukeun. Moal boa eta oge pokalna keneh Ibu Julaiha. Bener jahat si Julaiha teh. Hati-hati sia dibalas ku aing. Sameun akhirna garentos di jero hatena. Balikna ti Gunung Puyuh, sameun langsung ka panganjerkanana. Sadatang-datang teh goredag we nyangkere lain sare, tapi ngadon ulang mikiran hal-hal nu aya patula patalina jeung Ibu Julaiha. Perlu Ibu Julaiha teh ku aing didatangan deui. Keun perkara nu karandapan ku aing mah moal wae sabit-sabit. Tapi perkara Neng Yanti nu ku aing deuk digugat ka manehna teh lumayan moal teu ngadatangkeun duit. Geus bentet kakara si Julaiha sorangan ku aing digejrot minangka ganjaranana. Atuh upama hayang salamet anak kudu dipasrahkeun ka aing. Daek teu daek Neng Marni kudu sadrah dikawin ku aing. Bari nyangkere teh samiun ngumbar hate nu ditungtungan ku belenyeh we manehna seuri sorangan. Geus kacipta piuntungeun pikahareupeunana. Sumarni bakal kapimilik raja kayana nya kitu keneh. Atuh nu aya patula patalina jeung Salim bakal terus aman moal aya nu ngagugat. Ukur Jang Danu meureun jeung Sugandi nu nyahoeun teh. Dah, wani cuceu man. Prek bae huluna. Mongko deui. Bangna manehna ti heula ngarogah Salim teh. Kapan dipentes ku Jang Danu katu Sugandi. Ku kituna hatena beuki teteg. Jang Danu jeung Sugandi yakin moal matak ngabahayakeun. Nya, kepenting Bu Julaiha deuk didatangan deui. Digarap sia duana ku aing. Itung-itung buruhan aing di Rogala. Mangka-mangka harita teh kapan dina waktu deuk nyumponan pisan pamentana Ibu Julaiha. Tapi akhirna aing kalah kacilaka. Bener manehna teh jahat ka aing. Nitah ngarogah Raden Iwan. Tapi kanu sejen nitah ngarogah ka aing. Dah. Hati-hati sa Julaiha. Karasa geura. Wawalesna ke ti aing. Samiun terus ngocomang kanu lain-lain. Sedengkeun nu deuk dijieun sasaranana nyaeta Ibu Julaiha. Waktu-waktu ieu teh beunang disebutkeun keur ngarandapan kabungah anu pohara. Bakal laksana minantuan ka Sudrajat. Ti ayeuna keneh oge geus temong bro-broanana ka Sumarni. Puguh mawa duitna teh lain saeutik-saeutik. Ku kitu teh mah dihaja. Sumarni teh satengah disuwuk. Minangka ngepanan lantaran aya rongan nyaeta raja kayana Ibu Julaiha nu lain saeutik-saeutik. Harita oge Sumarni teh geus bro deui bae dibere duit. Bisirik balanya pakaian atau perhiasan cenah. Ngahaja mikeuna oge hareupeun Ibu Julaiha ngarah ka tanggar ku pimitohaeun. Nyung atuh
jeung aden we balanjana. Bu Julaiha ngajurungkeun. Dumeh tadi pokna Sudrajat nitah Sumarni indit sorangan. Kanca dangu sadayana memang kitu biasana. Unggal-unggal Sumarni balanya oge Sudrajat mah tara milu. Dijurung-jurung supaya marengan keukeuh we mugen. Dadaku namah ngaragangan tetangga. Meureun cenah memeh kawin geus rerentetan goreng kasebutna. Kitu alasanana. Sok padahal sanyana mah bisi papanggih jeung Iwan atawa Imas geus tangtu matak ngadatangkeun hal-hal nu teu dipikahayang. Ulah-ulah engkena bakal kaemper-emper kakolotna. Mangkani geus sababaraha poe teu asup gawe. Babaturanana piraku we teu beurber neangan. Boa ka Depok oge geus didatangan. Memang kitu kanyataanana. Kakara teu asup gawe sapoe oge nyaeta dina poe Senen tea. Ka imahna Sudrajat geus aya nu ngurunyung nyusulan. Teu asup gawe bari taya alesan. Hal ieu teh geus jadi perhatian nu lain leutik-leutik. Komo deui ieu bari jeung kanyahoan deui. Sudrajat teh mawa duit kas anu dipercayakeun ka manehanana. Mangka-mangka lain jumlah saeutik-saeutik aya 100.000-na. Tadina mah ngan sakadar diinjem pikeun eusi saku lain deuk dipake. Isukna deui oge deuk dipulangkeun. Maklum deuk indit-inditan. Ari nyekel duit loba mah sok mawa gede hate moal sieun kawiwirangan. Tapi kanyataanana ayeuna Sudrajat terus ngemlek di Sukabumi. Puguh ge duit mah amis babari naker di awur-awurna. Kakara 2 poe oge geus kacong caena puluhan ribu. Babakuna mah dipake nyombok Sumarni supaya katanggar jutawan pikeun ngepanan raja kayana Ibu Julaiha. Ku kituna beuki sungkan we deuk balik deui ka Jakarta teh. Ulah-ulah ari jola di Karawak we terus ditangkap da geus tangtu disangka gasab. Ninggalkeun pagawean bari ngeduk duit jawatan. Memang teu salah tulupanana. Sanggeus kanyahoan Sudrajat eueuh di imahna, langsung disusul ka Depok ka imah inung bapana. Nu didatangan ngan ukur bisa pungak pinguk, teu bisa mere katerangan naon-naon. Puguh teu nyaho jujutanana. Sajabana tinggal rasa helok teh, bari jeung ngarasa reuwas nu lain lumayan. Lantaran nu datang maluruh Sudrajat teh bari dibarengan ku polisi. Bagi komo tambah-tambah reuasna, sanggeus kanyahoan yen ngilesna Sudrajat teh bari mawa duit jawatan nu jumlahna lain saeutik-saeutik. Nu tumrapna kabu cicih ngan ukur bati nyegruk we bari nyambat-nyambat nu jadi anak. Saleosna nu nyusulan mulang deui ka Jakarta, biur bae patanu ka Bogor. Deuk nalengteng ka Juragan Sastra, susuganan kapanggih raratanana. Saeutik oge patanu teu ngabogaan curiga yen kaayaan deurina keur aya nu nalingakeun ti pihak kapolisian. Kukituna patanu terus dikuntit. Aibda Rahmatna kapapancenan nalingakeun gerak-gerikna patanu bohongan jadi bapana. Kukituna teu bisa leupas tina kacurigaanana. Bisi aya patula patalina sahanteuna bapa jeung anak. Dina anjogna patanu ka bumi Juragan Sastra. Saeutik oge teu bisa leupas tina inceran Aibda Rahmat. Malah Juragan Sastrana oge geus kaasup kana kategori nu kudu diperhatikeun. Bisi aya patula patalina. Saleosna patanu mulang deui ka bumina Juragan Sastra. Terus diintai deui ngan barang geus bisa diyakinkeun yen deuk balik deui ka Depok. Cul bae ku Aibda Rahmat diantep. Nu saterusna Aibda Rahmat gesat-gesut ngadatangan bumina Juragan Sastra. Menang katerangan pangna patanu datang kadinya teh cenah keur maluruh nu jadi anak bisi pernah nganjang.
dumeh babaturan sagawena burber nareangan. Tapi henteu dibejakeun bari jeung ngagasab duit jabatan. Alhamdulillah cag kanca dicarita urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang samper deui. Sakitu nu kapiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.